Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu akbar. Kadeuna keur naon ieu? Kang, itu siga babaturan urang. Mana? Apa wawat Mel? Wawatan teu sagelis Meli. Selamat datang di episode 9. Selamat menyaksikan. Nek. 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 Hui. Nek. 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 Goblok aing buron gitu siana di dieu. Ayo naon penting-penting ka dieu? Ada aing ge nya. Kan di di Tuang rongsok. penting. Naon dipeting-peting ka tukang rongsok lah. Hayu bae anteur penting. Ayo ududan eueuh. Gampang udud mah. Supaya jeung sabae. Ayo tuh. Tapi na motor maneh. Nah, betul. Udah motor aing di bengkel kene cenah hade. Ayo. Simak pot-potnya. Wah. Paruman ngirim listrik. Sia Junet. Jadi kumaha? Ari saya kena raon ka dieu. Aya perlu bae saeutik. Ari sia keur naon di dieu ulin jauh-jauh teuing ka jual rongsok. Motor siapa rek dirongsokeun? Gagah banding ada ngomong yang di cekek Mang Lemput deh. Bisi we. Boga imahna kan dinya. Boga imah, maksudna Mamang Uing. Jadi anu memang sia. Atuh heuy imah Mamang Uing. Teu kadel di tang ngajablok langsung kungkul. Penyawan Mamang Uing tuang rongsok terkenal sa jagat raya. Kan ngatur nya. Sorry, alarm aing ya, alarm sahur euy. Ganeng ting renye. Si bari nangge bener si Junet. An ponakan tukang rongsok. Dari kanan teuing bukan mamang tukang rongsok. Ngomong naon barep urang tarik. Junet, udah dikon Junet. Batur kitu di baturan maneh mah. Emang kumaha mang? Cager. Jaga-jaga banget sia. Ya dalekan aing. Anu kana teri poh dik ieu. Atuh hampura mang. Kurang rusuh kamari teh. Emang mangna deui teu daek cicing. Mang, sendalna dibalik, Mang. Lah, kajen imah aing ieu. Kudu ditu aing we. Obrolan jeung si Junet. Mang, urang ka dieu salongok. Urang ngarasa salah, hampura kamari geus mau mang cilaka. Urang ngarasa teu enak lah santeuna kan urang mau cilaka mang. Atuh Ceng, nuhun ari ek ngalongok mah ka dieu ku aing si hargaan. Mana ek cek ngopi Ceng? Apa ngeteh Ceng? Kopi be mang ari aya mah. Atuh kira tunggu kedeng. Aing nyeun nya. Aduh. Kopi nage beak Ceng. Inget teh bae. Atuh sok lah, nu penting mah haneut wae. Atuh teh bae nya. Sok. Ceng, gula lagi beak ketang kurinyu. Ya. Naon be ayana tuh barang teuing, cehereng kajeut. Cereng bae kajen ya. Buat lah. Loh, aing. Jauh. Kau ya. Nyek. Bikin amplop na euy.
Ceng, cakap Ceng. Lu tebe Ceng lu ngomong tentang naon lu Ceng. Tapi emang cenanya. Langsung. Dan ieu moal lila ieu mang wayahna. Urang ditunggu euy. Ka mana? Mulang heula euy, geus beuting. Nye, balik yuk. Oi. Yo, jangan sakalian meser obat. Ah, helang-helang Ceng, repot-repot ah. Nya heueuh tuh mang. Urang mulang heula geus beuting euy. Tujuh hati-hatinya. Oh. Ade loba begal puguh. Nye. Bager-bager ting, eta budaknya Net, ya mau murid net. Ah, udah teh. Mayang teh mana ya, mayang? Malah satu gue jalan buka. Kertas kieu. Selamat, rumah Anda akan dibedah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Istighfar, Mang, istighfar. Net, gimana net? Dulu net, yang dibedah cenah net. Udah, dobol. Net tah, tempo yang dibedah lin. Ini penipuan. Lupa kumaha di? Ini penipuan ieu mah. Hah? Wah, bisa ya mah. Kemulang tega ratel awak. Tega-tega lah bapak. Urang pan ka uing ah. Kain deh ku serangan. Aya apota, manedaikan pisan. Ah, kernaon nih? Kadeleuna keur naon ieu? Di bantuan mau aku wawat. Udah lah. Nah, udah gimana kan dia? Larubkeun pisan. Ini terah ka ditu. Manik gitu. Wawat tadi tos di warung bade meser tarason tapi teu aya. Apotel. Ai naon si Wat? Unturkeun uing bae. Ih. Rubaskeun teh mah. Tepi rai-rai ge, uing moal boga ka maneh ieu. Tepi sukan ge moal. Aya budak pasea. Wawat kira gerek mulangkeun ari tah. Kunaon mana jang? Didelekeun ti tadi teh barengut bae. Aya masalah di jeung awewe nu tadi. Jadi kieu mang, urang ngarasa teu enak awewe nu tadi. Soalna awewe nu tadi teh dicarekan ku urang.
Ulah sok gitu ceng ai ka awewe mah. Menurut orang mah da awewe itu teh bogoheun ka maneh. Katempo tina tatapan age. Ah non pisan mang. Sebenarnya mah urang teh bogohna teh kanu lain ka awewe tadi ieu. Pak boy oge maneh. Cenah kitu mang. Sebenarnya mah urang teh bogohna ka si Eneng. Tapi da si Eneng teh ngarespon ka urang. Jadi publik gitu nih. Ah bieu ai kitu mah. Tuh Lin, mamangnya jadi bingung ayeuna mah. Jadi kieu ceng. Sanajan teu bogoh ka awewe eta. Ulah mantaknya nyeri hatena. Kemuting nepi ka ceurik. Saucap nyata, sakecelak cai mata, satungtung nyawa. Sanajis-najisna singut anjing. Masih aya cai jeung taneuh termumbahna 7 kali deui. Tapi lamun sungut maneh nyinggung kana perasaan eta awewe, cai naon nu bakal bisa ngumbah. Nuhun ya mang nasihatna. Hampura bae urang teu soalna upana kurang ya. Soalna geus burit teu jembar ayeuna. Teu urang nya mang. Yuk. Yuk. Kenapa nih dia? Manek ngabuburit sabari popotoan. Oh. Kalang, itu siga babaturan urang. Mana? Ah, jadi dan jauh burung. Lain babaturan. Tadi tuh nang, Ambung era tuh aku. nya enggak satu, tungguan dirinya. Mat, kenal nih? Mana Mel? Apa wawat ke Mel? Wawatan bisa gelis Meli. Ini alias gituan. Kenal nih? Jika nama, namun wawat berbuat baik teh jika dianggap salah baik. Cerita jaluat aya masalah naon nih? Ante Mel, Wat cerita tuh siga jeung saha bae. wawat mah teu nyeri hate ieu Mel. Wawat mah tos biasa dikitukeun. Teu we teu nanaon, wawat mah cuma hayang selalu berbuat baik dah. Namun entos berbuat baik hate wawat teh sok bunga. Ayo Mel, bang gue tas burit. Kunaon di ngasih wawat sih? Wat, tungguan.